Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipika hormat Bapak Ibu guru para wargi sakumaha sareng rarancangan anu dipika cinta. Mugia sadayana salawasna aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Serta acana tepangkeun nami abdi Rianjani ti kelas 8B. Dina kesempatan ieu abdi bade nyanggakeun biantara kalayan judul pentingna pendidikan pikeun generasi muda. Hadirin anu dipika hormat, pendidikan teh merupakan fondasi pikeun ngawangun masa depan anu hade. Kuatikan urang tiasa ngarojatkeun ilmu, ngawangun karakter, ting nyiapkeun diri pikeun kahirupan anu leuwih maju. Barudak zaman ayeuna kedah boga kasadaran yen sakola lain ngan ukur tempat diajar, tapi tempat pikeun ngalatih disiplin, tanggung jawab jeung akhlak. Kukituna urang sakumaha kedah semangat dina dia ajar, lamun aya tugas hayu urang garap kalayan segala usaha. Lamun aya kasusah ulah era nanya ka guru atawa karerencangan, sabab artikan bakal janten bakal anu pangberharga pikeun ngarontal cita-cita. Hadirin sadayana, hayu urang sami-sami ngajaga lingkungan sekolah, ngadengikeun pitutur guru serta ngagunakeun waktu kalayan bijaksana. Generasi anu cerdas teh lahir tina semangat diajar jeung kahayang pikeun terus tingkatkeun diri. Sakitu biantara